Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurmala. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas seni budaya tentang 3 pupuh. Yang pertama, pupuh Mas Kemambang. Aya manuk di KTP budak, jang nagetihan, kiber teu bisa usik, duh manusia kaniaya. Yang kedua, pupuh Ladrang. Aya hiji anak bangkong letik mokahaan, maksudna ngelehkeun sapi, nahan nafas untuk nabi tu beteungna. Yang ketiga, pupuh Balakbak. Aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel, jalubikang jeung anakna sukan rarecet. Ting caleg roh makanan manggunu asak terepeh, kocap aya begog nu misa sorangan garetek, kulit manggu pirang-pirang dihaganan diseget, dipiceunan sabab pait karasana molelel, katenjoan ku indungna dicontoan dipesek, nu dihakan asina anu barodas amis teh. Geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerengeh.